regaikan pantes lalieur jelema ayeuna nu zina diantep anu nikah diperguncingkan pantes teu balener kalakuan teh nu dikir dijejelek aya nu pohong aja dog wae pan lieur jelema ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok bulal-belael kan nu sok didikir ayo mucang-meceng ka ditu ngajadog si cilaka si laing bejaan. Terus teraskeun oke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes ku sabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudak jam 2 peuting di SMS ku Allah nge-SMS da pulsaan HP-na atunya pakarerek we ku Allah di SMS teh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hudang tong hes wae saperti 2 peuting terakhir maneh hudang 2/3 peuting hudang salat tahajud di SMS ku Allah nya teu katarima SMS lagi dan hatena wah Allahan di SMS ku iblis karek we hudang di SMS ku Allah mapan kerek ka salakina pamajikanana mitohana atur da geus aki-aki eueuh huntuan di SMS ku iblis saksikanlah final Piala Champions antara Liverpool melawan AC Milan nanti malam langsung dari Athena Yunani di televisi kesayangan Anda RCTI pukul 2 jangan lupa nantikan 1:30 geus harudang narinyuh kopi molotot bari ngalada ngada roti bakar tapi ka subuh eueuh nyebutkeun tunu da pulsana ngahiji jeung iblis atuh lain jeung Allah aing ngaji serius mah capek tara nuju tara kana uut itu jadi teu nginum timbangan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida hai nabi sanyana kami geus kutus anjeun teh sebagai saksi ya jadi lamun hayang nimbang mana bener Al-Qur'an Rasul ya contohna tuturkan ari ayeuna pan geus timbangan Allah geus dikurangan Rasulullah geus dijieun pedoman ayekeun anak urang Britney Spears lain Rasul Agnes Monica Justin Timberlake Ratu Raja Rampok heudah jujur tinggali geuning ibu-ibu gepan lain tadarus papeuting teh pan baheula mah ibu Yasin Waqiah Maryam Luqman Yusuf ditalar kolot baheula mah ayeuna pan lain Intan tadarusna teh nu kadenge ti imah lain ngaji deui tadarus Quran saeba bieba belah ditu belah dia panyanyi bisa kabeh nyanyi kabeh bila yang tertulis adalah yang terbaik kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ya cek aing oge eta teh lain budak ngoran ini atuh Kang ayeuna untuk loncat tinggal hiji teurinah cek kitu ampun Gusti kolot urang baheula ngakeul oge panutuan pare pun biang Allahumma fillah warhamna wa'afiyah wa'afan pun biang manutuan pare bari sholawat pacaman pake esra ngakeul bari ngadoa gegerenyeman kusuring sok dideuketan pek teh kieu doana teh Rabbana anzilna mugzalan mubarakan ta khairul munzilin ya Allah limpahkeun barokah kana sangon nu jadi akeul ku abdi sing jadi sungsum sing jadi balung sing jadi tulang sing mencrang kana anak otak abdi nu keur sarakola ya Allah kitu pun biang mah gegerenyeman
jika kolot ibu kayak baheula kari itu baheula ari enopan lain gager nyaman ngadoa nyeri eta moal beunang di ubaran kajen tutumpuran bae teu panasaran meung pengora kene meung pengurang can batian pe keras serahkeun talak tilu sakalian teu butuh lalaki curaling isreuk lehona kana saku diakeul we tuluy budak tahap mah eta sangu uduk heueuh pukul leho ka akeul mending eta mah lagu kolot mah ini nyeplok not lagu ABG. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya dan demi waktu ay barang bentar tutung nokna nya pakai seraba lama abdi ka kamar mandi di kamar mandi bari heotan da bapun bapak teh gegedor lama tuh jujun sia jika kafir sia teh mani herotan juga Yahudi sia kehet itu eling sia mani teh pun bapak ka punggur ayeuna pan lain ayeuna mah kolot ayeuna mah mun mani budak bari gogorowokan di kamar mandi inungna pan di dapur lainnya rek nakolan katel kompak bapana oyak-oyakan meja makan kan gitu gorowok budak di kamar mandi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama jauhi diriku lupakanlah aku wow 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 hidungna di dapur konteng bapana aduh ayeuna nama iblis jeung setan geus ngahiji digogobrok riweuh aing yuk mudah-mudahan sababiat na bayat aya beat bersatu di dieu sadana urang balikeun di takaran jeung timbangan Allah mudah-mudahan bencana nu geus aya dicabut anu teu acan tong jadi diturunkeun ku Allah alas ya geus sajam setengah teruskan kumaha Kang Kusnadi we lah ibu mah gratis ieu telo walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qatra minas sama'i wa laulal bahaimu lam yumtaru tepati-pati urang pada herang jujun nahan zakat karena dikaluarkeun komo sodako infak manu sunnatna nu pokok nu fardu zakat diakan wae bagian batur diteureuy wae maka Allah bakal nahan hujan ti luhur langit cacak-cacak lamun sasatoan cek Rasul maranehna moal dihujanan. Jadi lamun tadi berat hujan alhamdulillah kenging rahmat tong wakale geng introspeksi nah pantas bebengetan jika orang menang kena rahmat ya Allah hak batur di dahar kene sok aya di nu beunghar di pada herang air beunghar aya seur aya nu tara zakat aya jelemana hadir teh ayeuna sina nae ka panggung urang tampilingan ku aing di dieu Pak Jujun mau nih gitu dah keras ya mendapatkan Allah ari zakat teh ngabersihan harta ibu ku Allah teh dina harta maneh teh titipan ti Allah tanitip ya teh dina harta maneh teh titipan ti aing jang fakir jang miskin jang dalapan asap teh tak ieu teh dititipkeun teu pira tina 1 juta teh ngan 2,5% mun tina 1 juta teh mah 25.000 teh nu batur lain nu maneh bikeun kaluarkeun heula bersihan lah harta maneh teh tong akan barang batur manehna mah geus teu diharakan geus teh dikaluarkeun bener tuh nyaah teh panti pangeran tate rezeki teh lain nu maneh kotor kene di dahar jadi gering atuh jadi penyakit mata tinggalin beunghar kopet maka ring teh kapala dan nu miskin mah tara ripu gering nu miskin mah romeheun kutil bisul buduk paling geuleuh hapur jeung nyeri cangkeng cek nu beunghar tara zakat jujur lagi ka aing ge tara zakat beunghar tara zakat teu gering cager pak penyakit paling fisik unggul sih geus penyakit beunghar ku beungharna anak baradegong ay anak nu miskin tatangga saroleh anak tatangga mah bersih dibere parabna anak maneh mah kotor tah duit batur harta batur diakan kene oh Pak Jujun nu beunghar mah tatu ngeunah barang dahar ceuk saha panen puluhan ton dahar di gram saeutik nu sababna kencing manis beunghar lebah manana boga doma 100 ekor ngadahar dagingna teu meunang kunaon Kang darah tinggi da pangangonna panyawahna barang hakanon we tara gering kudu mikir alah jangan-jangan kita siksa ti Allah mikir Jujun nu beunghar mah atuh bisa-bisa ngareuncuman pamajikan hepek
duh hulu pet nyawa neangan duit bapak-bapak tapi kan kasolat di akhir-akhir demi membahagiakan anak dan istri menang duit belikan kena emas pika rencem sasiku sugan emas nanti bisa nyiku bakatku kehalanganku emas pika sikuna kita bisa dicikukan make berlian apa-apa bisa salesman pun menuju salesman duh punten gue nemongkan berlian make baju wall sombong tak ya mah wall asli Australia wall legek ai baju wall di jena tina bulu naon ai doma make baju wall uang apa sombong tuh ayah doma sombong ayah sugan pada herang ayah doma ajeng-ajengan wall ayah tuh pada umur hirupna make wall tuh sombong geletuk kayak pamajikan anu direnceman emas teh pae naon bapana pae pamajikan nu direnceman emas kawin deui jeung batur rana beunghar teh bet boro-boro aki-aki budak ngora ge darahekeun kan beunghar di Garut budak 22 tahun ditawaran ini 70 tahun pada beunghar daek nikah we harepanana teh hayang hartana sugana buru-buru paeh karek 2 poe nu paehna budak ngorana barang dipariksa ka puskesmas ceuk dokter ieu budak karacunan susu kadaluarsa ini disedot tuh nyaho Hasyim